Neraka laut. Alhamdulillah. Aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu. Hayang nyaho paeh kos kumaha. Gih. Kalau tosok jadi paulah pakai lalagaan maut mah ulah pakai lalagaan teh nyeri. Aya nyaho nyerina. Coba kos kumaha nyaho me, aya nyaho nyerina me kos kumaha. Ih, sok pakai lalagaan teh teu meunang. Bedakeun ka Gusti Allah. Nyobaan gitu aing nu ngaran Idris. Ambo. Kira-kira Haji bebeja barakal maut DP ka Gusti. Cobakeun ayo. Cobakeun cabut. Kembali asup. Coba itu. Sabulu-bulu nyeri jas. Aduh. Bawa tanding nama ngecerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan. Mung aing nyobaan deui mung jagen. Ada tah mah. Aduh. Aing paeh geus sakeuna. Aing angkat ngaing deuleu neraka. Ye atuh pada aja paeh makan neraka. Neuleul heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu. Ye ka neraka mah kan kudu paeh heula kan geus tadi. Itu orang kayak hayang seri dongeng kos gitu tah. Bejakeun ka Gusti Allah. Beja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keun atuh neuleuh nya ka neraka. Oh. Muringis angin ngabidis neuleuh neraka ku pohara teuing cekeun ka neraka. Beres. Antar ka surga aing. Ye, sok ajukan terusan cekeun. Surga sakideung moal kebelah nyaho doang cekeun teh. Teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad Nabi akhir zaman. Alah cek nya teh eta mah engke urusanna. Ieu bae nyaho doang sakideung moal kebel paeh geus ka neraka geus. Ieu bae ka surga. Atuh bebecare ke Gusti Allah. Teu naon moal kebal-kebal cekeun. Gusti Allah asup ka surga. Teu daek indit nyana dihandapeun tangkal kayu. Aduh angin sing hilir sarareungit bubuhan ning kajabana. Itoel kumaha kalwan. Hayo. Balik heula cenah. Betah